Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panondong rambu nu pajejeg dina angan nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasoleng kerah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiring kudua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah saja husuk nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatid, asatidah, kori, koriah, mubalik, mubaligoh, ketua MUI, ketua DMI, para ustad, para ulama, para ajengan nu aya di tempat ieu hormateun sim kuring buruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampi pupuh lemur tikawit Bapak Camat, Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, mun jalma gering ka rumah sakit jawabanana hayang cager, tah ari ibu pangaosan hayang naon, besi hayang pangih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, geratanya ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu, jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan urang boga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha sakapeung mah ustad ge sok burger wae. Kabeh ge arapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae. Berarti ilmu teh urang mah karek apal can jadi amal. Kabeh teh ilmu teh karek apal can jadi amal. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu iwal ti hiji lain jelema nu sakolana luhur, lain jelema nu ngadalilna pinter, tapi hakikat ilmu mah hiji we jelema nu bersih hate. Jelema bodoh saban geureuh ka batur, bodoh saban geureuh komo pinter moal teu ngaleyak batur. Paingan atuh ilmu teu nyampeurkeun kana goreng hate, naha leuwih luhur ilmuna bakal loba jelema nyeri hate ku ilmuna. Pon kitu deui urusan harta sarua, keur mah hirup miskin katambah panasan ku batur. Batur beunghar disebut nyegik, batur loba duit disebut nuyul, batur nyieun imah majarkeun menang nagih. Kotor hate, maka harta moal nyampeurkeun ka jelema nu sangsara bari kotor hate. Naon sababna? Keur sangsara wae nuding batur komo beunghar moal teu adigung ku pangaboga. Boga kongkorong diedeng-edeng, boga gelang gigi brik jiga nu setruk. Paingan kabeungharan moal nyampeurkeun da cocokna gumantung hatena. Patah ka diri nu kudu ku urang diomean lain beungeut-beungeut teuing tah hate. Da ibu hayang geulis babari tinggal meuli skincare beungeut bodas punuk renge. Geblus kana bab rumah tangga skincare kabeuli dengan sangu henteu akhirna beungeut bodas awak begung. Nepi ka hayang geulis bebelaan nepi ka kitu. Padahal nu ngaran geulis mah nu kudu pat jadi patokan tah geulis hate. Da keurna nahaon tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tah nu hese mah nyaragamkeun eusi hate. Poe ayeuna teh umat Islam teh bandungan ku Bapa keur leungit kasaragamanana, Islam sarua, hadis sarua, nabi sarua, kitab sarua, kiblat sarua, tapi naha bet pasea berarti aya nu teu sarua, naon hatena.
akhirna mere contoh ka umat teh lain balik kalah teu ecreu. Di mana aya agama haben papaseaan cing atuh silih ajenan Islam dek dihargaan ku saha lamun lain ku umat Islam. Bener Pak, kadar eta urusan beda heukeun bae da urang mah lain Arab jeung Indonesia tangtu bedana komo Sumedang. Di Arab ngong adan langsung komat meujeul. Nah, jelema disiplin kabeh jam 5 geus ngawalad di masjid. Cobaan di dieu ngong adan langsung komat. Urang yakin nu adan eta, komat eta, imam eta, makmum eta, wiridan eta balik nu kukulunu ge si eta. Mata rata-rata di Indonesia nyiptakeun hiji metodologi, metode naon ngaranna pupujian. Ngolo teh Pak. Geuning hahari ringan, orang Sumedang di masjid leutik. Aki-aki geuning bari mik ditiupan. Aling umat gitu. Muslimat bari las eueuh deui itu. Hayu urang berjamaah salat subuh aya red setengah genep magrib. Eta teh ngolo. Geuning di Arab eueuh nu kitu apa duli teuing da urang malin urang Arab. Di Arab mik alus sound system nagok nu adan di buruhan pan di urang mah mik peperepetan. Ampli ngaweuweuw atuh adan teh tibatan ngeunah mah kalah kagandeng. Nepi ka adan teh kat ngaweuweuw. Allahu akbar bau. Komo kalau bahayalah salat mah jiga nu susah. Hayya 'alas shalah lah. Kumaha ceuk nu tara ka masjid, aduh ceuk aing ge areureun ka masjid teh. Tuh tempat nu ka masjid gua sarusah kitu. Tapi wajar, inilah Indonesia. Mata urang teu perlu niron-niron budaya batur, da budaya urang ge leuwih ti batur. Da aya nu teh hampir leungit budaya. Kolot baheula mun datang Idul Fitri nyieun rantang, asupan kadaharan, anterkeun ka dulurna. Ngarah naon tujuanana? Ngarah urang merhatikeun dulur bisi itu lapareun. Poe ayeuna lamun dulur beunghar kakara di aku wargi abdi. Coba nu sangsara palebah hajat ge di teteh ngomah wadah jadi babu dadakan. Padahal lamun bapak jeung ibu boga 5 anak bakal beda nasibna tina 5 mungkin 2 nu beunghar 3 nu sangsara memeh nyumbang ka batur memeh mere ka batur eta 2 beunghar 3 sangsara maka nu 2 kudu nyumbang ka nu 3 kakara ka tempo sedekahna mun nyumbang ka batur eta mah asa kapujina aya batur katulungan aya keluarga sorangan diantep ngap-ngapan tos nu rada garelo hirup teh. Dapon maneh nyumbang ka batur mah eta meureun ngarah dijieun status meureun. Ai kadulur mah nuhun ge hese, tong sok kitu. Ieu teh budaya, Pak. Di mana ari budaya? Prabu Siliwangi ai Prabu Raja ari silih-silih ai wangi seungit. Jadi raja datang ka rakyat teh kudu nyengitan rakyat, lain dek ngolosora rakyat. Prabu Siliwangi, Prabu Raja silih-silih wangi seungit. Jadi raja datang ka rakyat dek nyengitan rakyat, wawuh ka susah rakyat, apal ka bingung rakyat, nyaho pangabutuh rakyat sehingga datang para pejabat ka rakyat diarep-arep ku rakyat. Lain baligo pa gede-gede, da rakyat mah teu butuh baligo gede, butuhna ge gawe gede ke rakyat. Tah eta disebut Siliwangi, silih seungitan jeung rakyat. Apaan kiblatna Ciamis disebut pajajaran, artinya rakyat yang pejabatnya sajajar, matak pejabat tong sok olo-olo da cucungik maneh jadi teh lantaran dicoblos rakyat. Eureun rakyat tong nyoblos teu jadi naon-naon. Bener. Kasupna nagerhana teu kudu legek jadi ustad. Da can gebleg sawarga. Naha eta mah karek disebut batur. Disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, bawa kana gawena teuing saha aslina. Da hakikatna mah kudu kapanggih jeung gawena disebut ustad, kiai, ajengan teh. Naon gawena? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Toong nabi ngawariskeun naon? Nabi tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Ustad mana nu baru sampean ladang tahajud? Lamun di Sumedang aya anu baru sampean kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Nya dibawa kana gawe mah karek disebut batur urang nya Pak, bener karek disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, tong legek teuing da gawe mah wallahu alam. Matak hakikat hirup nu kudu ku urang diomean lain batur, lain dulur, lain tetangga, lain baraya. Tah omean mah lakuning lampah pribadina sewang-sewangan. Dalam mun dipikir dibulak balik mah urang jeung beo teh hampir akur.
beo bisa nyebutkan subhanallah, orang ge bisa nyebut subhanallah. Beo bisa nyebutkan alhamdulillah, orang ge bisa alhamdulillah. Ngan anu ngabedakeun hareupeun Allah mah gawena lain ngomongna. Subhanallah maha suci Gusti Allah, kudu rada geblek ka era urang aya dina bibir subhanallah ari hate kotor dikukut. Naon beda jeung kadongdong alus luar rumet eusi. Subhanallah dibaca batur nyeun gedong nyeri hulu harita keneh. Subhanallah dibaca batur meuli mobil ratuk angen harita keneh. Subhanallah dibaca batur nyeun pila geblus ka rumah sakit. Subhanallah dibaca batur meunyeun pila ngadak-ngadak paeh sia teh. Berarti nu ngahukum lain Allah, sanu ngahukum tah nafsu sorangan. Mata pitulung Allah teh ibarat beheung jeung uratna deukeut. Mun bapak aya nu ngajak gelut, bapak geuwat jauhan, tah pitulung Allah teh deukeut, gumantung hate bapak. Ai urang mah batur ngajak gelut ditantang atuh paeh duanana. Bebeja we ka Allah. Nah cenah Allah teh teu nulungan, lain Allah nu teu nulungan, bonga nafsu urang nyampak dina dada, matak jelema dibimbing ku nabi ngaliwatan wahyu. Tah kudu aya na awak bapa wahyu sehingga wahyu bisa ngelehkeun nafsu. Da ibu galamun pasea jeung salaki eueuh wahyu eueuh nu aya teh nafsu. Cuk ibu dasar si bagong, eta ka salaki nyebut bagong. Ai cuk salaki wah komo sia namru kitu. Bari sare bareng keneh, dahar bareng keneh, pan peoboknya dipoyoknya dilebok. Coba ganti atuh ku wahyu. Mun ibu amek ka salaki gentos ku wahyu, kumaha ceuk wahyu? Amek heueuh, ngan bijilkeun omongan nu alus, ku wiridan geus mun aya ka amek. Mun salaki nguseup wae subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, anger keneh amek yasin. Pan salaki jug nangkep bari gebro duit 2 juta kakara cek ibu sodaqallahul adzim. Pan lumayan meureun Pak nafsu heueuh tapi aping ku wahyu tuh. Daripada ibu ka salaki nyebut bagong. Si bagong kumaha cek salaki? Aduh, mane nyebut bagong ka urang berarti sabeuting teh urang hees jeung bikangna. Kurumoy we anak jadi nunjuk mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu merenjang. Inilah ngaranna nafsu, bener? Rakyat cita-cita hayang jadi pejabat, tah geus jadi pejabat kudunya ka rakyat, bener? Kabeneran wakilna adalah orang Sumedang, putrana Pak Haji Umuh, urang coblos we ku sararea keur di Jabar. Talamun aya mah wa Umuh juga gebro mere dikampanyekeun kieu teh. Da abdi ge da diteun batur teh sok kitu teh. Hah? Oh Pak Haji itu saya berarti abdi nyarios bieu ka kupingeun. Nah atuh teu aya ka dieu. Oh wa damang wa nuhun Pak Hajina ka dieu teh wa Pak ieu Pak Erwana henteu ya. Aya beja selentingan angin ti jelema nu bisa dipercaya jeung Kang Dedi Mulyadi anjeunna bener nyalon gubernur Jabar 1 jeung Jabar 2 kabeneran atuh urang Sumedang mah boga wakil putrana Pak Umuh urang coblos we ku sararea kun payakun sing jadi 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 jelema 1500 tuh daripada saurang dibere 50 mending kalkulasikeun bikeun ka urang. Aral atuh deh. Apaan urang teh rakyat boga cita-cita hayang jadi pejabat, tah pejabat nu alus teh nu teu poho ka rakyat, sabab urang jadi pejabat teh dicoblos rakyat, eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Matak insyaallah aing ngaran-ngaran wakil ti Sumedang mah moal poho ka Sumedang. Bener? Matak hirupna sakadar disebut batur, matak tong riweuh. Jalma nu bakal menang ilmu adalah jalma nu kosong hatena. Lamun jelema kosong hatena bakal sanggup dicician tina taneuh, cai, angin, seuneu. Ta eta teh ilmu, Pak. Ulah ari Quran ku urang dibaraca, ari dendaman ka batur, ta aneh teh. Matak sumberna adalah ibadah najan leutik, hareupeun Allah pahala gede, da sumberna adalah hate nu alus. Pangaosan alus bareng jeung hate nu alus bakal lahir akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor bubar ti dieu ge bakal aya nu diomongkeun. Saha nu gigireun si eta ku bau kelekna yai. Berarti hate nu kotor. Bener.
keheul atuh da. Maca Quran alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus. Maca Quran alus hatena kotor teu saeutik kajadian geus maca Quran asa aing pangqur'ana. Bener. Matak jawaban hirup nu alus innallaha ma'ana, saestuna Allah teh kudu babarengan jeung urang salawasna. Hayang nempo kuring mana nu bareng jeung Allah teh mana? Nu sik-sik melik sulit ati goreng pucus belang bayah nu kitu bareng jeung Allah lain, nu kitu mah jeung nafsu. Tah nana gerhana jeung Allah lain teuing. Pecahkan tahun hareup ulem tong dibayar datang moal. Tah ibu teh lain jeung Allah jeung suudon. Aya panya urang bareres hatena. Jadi abdi datang ka dieu teh kitu we deui dicecelehnya. Abdi tahun hareup ulem deui tong dibayar sasen belah saketip datang moal. Jadi nempo banget urang teh banget duit tuh gitu. Lamun kuring nepi ka teu dibayar tuluy teu datang catat ku bapak berarti kuring ceramah lain jeung Allah jeung naon atuh jeung duit. Pahala leungit di akhirat capek heueuh duit mah di dunya ge beak mata rugi jelema lamun tujuanna kana duit. Well atau kumaha cenah cep lamun bade diulem mah teu boga duit sok nganrek api-api we penuh dieusi. Ibu pengaosan cantang tujeng Allah, kuring ceramah cantang tujeng Allah, bapak di masjid cantang tujeng Allah. Matak innallaha ma'ana, jelema nu dibere kasalamatan dunia akhirat teh hatena tuluy-tuluyan babarengan jeung Gusti. Da urang mah teuing atuh bacaan salat alus tapi bibir oge yai kuat goreng ka tetangga, berarti karek samet alus bacaan salat can alus ucapan sanggeus. Aduh, kenapa ya ceramah ku ungguk-unggukan sararea? Tong sok kajebak ku kasalahan batur, hirup mah batur nu salahna, urang nu ngomongkeunana, batur boga dosa ku salahna, maka urang boga dosa ku gibahna. Duana ge garelo. Bener, Pak? Mata kosong, jelema nu kosong hate bakal bisa silih hargaan. Pan ustad teh barareda atuh teh nu diudeng, nu digamis, nu disarban. Heukeun bae we eta mah bajuna. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tong nempo dadegna, tong nempo pangadegna, tong nempo jirimna, tong nempo jinisna, tong nempo pakaianana, tempo mah qulubikumna, hatena. Bener. Da ieu ge tiung saragam baju saragam hatena mah nyawa ah. Mata kurang mau boga guru nanti Sumedang ngadirikeun versi Bandung saragamna pan biru bisa menang jadi juara teh kerjasama bari sama-sama kerja sahate sa Persib sa Bandung sa juara Pak tak eta teh guru saragamna baju saragam jeung hate-hatena bener atau kan rek mental kaos si Ciro resep kasih Ciro teh ku eueuh kacape situ Omo ninggal Haji Umuh pas si Ciro ngagolkeun geuning nya kuat hampir deuk asup kana lapang gitu. Jewang. Tuh kasaragaman hirup. Ah mama ngulum ceramah teh hayang anu nerangkeun karuhun deukeut Sumedang mah Abu Ya Muhyiddin. Ah mama hayang nu pinter shalawatan ku tawaringin Kiai Haji Salimul Apip. Ah mama hayang nu jiga preman make topi make jaket eta mah Epi Effendi. Ah mama yang nu jiga ojek online urang. Ah mama ceramah teh yang nu lentong eta geger kalong Aagim lentong geuning sorana ge saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir di tempat ini ya. Cicing tong ngajak seuri hese itu. Sangat senang dan bahagia bisa bertemu dengan orang Sumedang ya. Mengimbau ke bapak-bapak, kunci hidup itu adalah berzikir. Orang banyak berzikir, hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir, kurang tenang. Maka orang tidak berzikir, tidak akan hidup tenang. Bagaimana, setuju tidak nih? Agim. Mama hayang ngulem ceramah teh nu bari nyanyi, tah eta mah Roma Irama. Nepi kalau bak ini nepi kejebleh inget ke akhirat tidak imak kunaon pengajian tara ka masjid tara kuat ogo wae inget akhirat didengekeun di radio lagu si Oma kuat diusapan jeung radiona
cinta kumaha mah nyanyina nu kieu geuning. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Kemarin mah pengajian di Sukabumi Pak, di Curug Kembar, aya kades, aya camat merete gope pas lagu ieu di Sukabumi lain di Sumedang. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Kini bener teh ngasih satiis di dia. Kemarin mah di Sukabumi camat kades apa genah teh Pak ceramah kieu teh pas nyanyi teh gebro. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Gaya ceramah jika Roma Irama hepek matak takdir Roma Irama menjadi penyanyi dangdut, dalam menjadi presiden mah bahaya. Ibu Tita Jong cetot, aduh Roma Irama lain gitu, cetot Tita Jong, aduh. Jadi aya beda Pak. Ibu ka Banyur Cai ku budak, au Roma Irama makin ada, udah penyanyi teuing gitu di rumah tangga nak. Model TNI gitu di rumah tangga teh gitu ya hohoa. Pan TNI mah pura hohoa. Komandan sang saka merah putih. Orwot. Rak. Da ayeuna teh eta TNI teh keur di puskesmas ieu baru tuh. Tapi meureun di imana mah henteu nya. Matak lamun ibu gaduh caroge TNI dititah nyangu, gerak nyangu, jawab kieu, siap 86 kudu kitu. Lamun polisi, tak polisi mah geus nyangu acan prit ditilang segera. Beda jeung ustad melentong. Cek Pak Ustad mah kieu, Umi tos nyangu. Jawabanna teh teu acan abi. Da ustad mah bijaksana. Wios urang puasa matak begung awakna teh Pak. Da bijaksana teuing. Kabayang teh lamun aya gempa, Pak Presiden ada gempa, kumaha jawaban Roma? Terlalu. Lawan Roma Irama jadi kenek lah api omongan. Kenek mah kudu suara gede dina preman pensiun ge geuning. Bandung, Katapang, Sumedang, 2 deui ce. Meujeus jadi kenek teh pas suara gede gitu mah kadenge usararea. Lamun Roma Irama jadi kenek, Bandung, Katapang, Sumedang, 2 deui ce. Nengang urang Sumedang beureuki heureuy Al-Fatihah gitu. Jelema teh geus boga nasibna masing matak tong sirik ku nasib batur, tong sirik ku takdir batur. Manusia geus boga takdir masing-masing. Nana gerhana wujudna kieu, bentukna kieu. Ai ku Allah ditakdirkeun kudu jadi mubalik we geuning sa Jawa Barat ka Kurilingan. Lain amin, heueuh. Alhamdulillah padahal tempo ku ibu aya teu wujud pi ustadeun sok tempo. Monya ya ustad buukna kieu atuh. Matak bieu ge geuning penghargaan ka kuring mah rada beda. Dalam ustad nu diudang digamis maju langsung wilujeng sumping al mukarrom assalamualaikum. Nah urang mah da karek nolol tina mobil jug langsung well kuat eueuh nu assalamualaikum. Tapi bae we naha da eta mah resiko hirup. Nalika Persib jadi juara disanjung ku sararea, tapi nalika Persib eleh dihujat ku sararea. Keun bae Pak Haji dihujat oge, da manehna ge bari lalajo, pecakan nu ngahujat cenah asup ka lapang ngelel tah. Matak jelema karek bisa ngomentar can jadi pelaku mah tong wa kaloba ngomentar. Bener?
eueuh keucerugan ceramah teh sok maneh ka dieu ya ceklan mik ya lebah naik kalau panggung assalamualaikum patak tong loba komentar urusan batur bisi eta lain takdir urang patak nana gerhana teu hayang jadi pejabat teu hayang jadi dewan teu hayang nyalonkeun naha sieun lain takdir akhirna lamun lain takdir mebeut beulit ka diri sorangan lamun Kang Erwan da geus aya guratan pan pernah jadi DPR tak bisa jadi itu adalah bagian takdirna amin gitu na teh era ku haji ustaz ge ganteng lamun ge ganteng geus payu oh nyata acan da ditempuan di dieu belah dieu kolot wungkul belah dinya kolot wungkul ceuk urang mah budak parawan nu panggeulisna dihareup dari yukna teh ya ku takdirna mah moal bisa 1000 jelema ngahalangan karena takdir hiji jelema tong keung dihalangan ku 1000 jelema lamun Allah geus nakdirkeun maka nu 1000 bakal capek hatena riweuh dirina mikiran takdir batur bari manehna ge poho karena takdir dirina sorangan ebo ningal Lesti Bang Cianjur nu jadi artis Bang Bung cek kuring Lesti alus sorana tapi cek Saipul Jamil Lesti teh goreng Danang alus nyanyina alus Pak Danang nu ti Blitar Jawa Timur seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu cek kuring Danang alus nyanyi cek Saipul Jamil goreng palebah Saipul Jamil nyanyi kerebek matak tong loba ngomentaran batur urang cantang tuh bisa jadi batur bener matak sebagai penonton bola tong sok nyarekan tuh balik si De Silva mah tuh balik si Ciro mah kusia atuh jug aya keur najong eueuh keur lumpat kan nah ada beres mengbal geblus ka rumah sakit gitu matak tong loba ngomentar urusan batur umat Islam poe ayeuna ulah coba-coba ngomentar urusan batur da eta mah balain bagian urang aya nu nelpon Allah geuning ya Allah iraha Idul Fitri Jumaah bapak tong komentar nah da bapak mah lain pengikutna ku masih itu bener Pak ulah urang aya nu jauh di komentar aya budak yatim di urang teu katulungan aya nu jauh di komentar anu miskin teu kabelaan nah asa kos nu gelo ngomentar batur eta tetangga kalaparan teu dibelaan aya gawe anu leuwih pasti batan ngomentar urusan nu sejen weh batak ieu ngaranna muludan euing urang mah da can percaya asli Pak ibu osok ngadoa ya Allah paparin abdi kasayan osok ngadoa gitu eta abdi mah teu percaya pan doa teh butuh jawaban aing ngadoa kitu mah TK ge bisa ngan jawabanana mana ya Allah paparin abdi kasayan ya Allah paparin abdi kasayan bener teh engke ge bakal aya jelema nu datang ka imah nu rek ngeclok Assalamualaikum waalaikumsalam ece aya naon urang teh sakola budak teu boga biaya luhurna 1 juta handapna 500 terus ka dieu bade naon susuganan eukeur aya di maneh geuwat ibu sujud syukur alhamdulillah ya Allah doa abdi diijabah anjeun rek mere kahadian di akhirat ternyata abdi kudu nyieun kahadian di alam dunia syukur ece aya ieu keur ece lamun aya pek pulangkeun lamun eueuhkeun bae pek dibebaskeun akhirat meunang kahadian sabab di dunia dijarieun kahadian mata kuring teu percaya karena merek ieu mah ya Allah paparin abdi kasayan kurmoy anu ngeclok aya naon ka dieu keur wiridan kaganggu mere acan ngahina heuh lain nyata budak sakola luhurna 1 juta handap 5 sarua keur susah urang oge terus ka dieu deuk naon ngeclok komo ngeclok jelema ayeuna kana ngeclok surah seuri pelebah mayar mah hese ditagih hoream aya nama kieu we kamari teh ngaliwat ka imah RT aya karek opatan kelompokna hiji deui kurang sok we kumaneh Bang Emok Allah ai menta kahadean ai batur dikusrukeun di mana hayang hadena atuh nya mata kuring teu percaya kana doa ibu ya Allah paparin abdi kasayan asa gara dewa duo
Bapak di masjid, ya Allah paparin abdi kasayan keluar ti masjid panggih jeung budak batur teu jajan ka dieu jang naha teu jajan teu gaduh acis ka mana indung teu aya ka mana bapak teu aya nyaah teuing jang lamun anjeun hayang jajan datang ka imah bapak ku bapak disadiakeun sapoe 5.000 tak eta jawaban melak bonteng jadi bonteng melak cabe jadi cabe melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng bener pangan da ditempo teh bapak wah nu kitu teh matak jawaban doa teh lain akhirat ayeuna dunya akhirat mah Allah nu boga lamun dunya ibu nu kudu nyieun kahadian di dunya kakara akhirat dibere kahadian matak judul lagi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab dunya heula kakara akhirat di dunya ieu teh modal akhirat mah kumaha Allah urang lain engke di akhirat engke aya di dunya baeur jeung tetangga teu akur jeung dulur buntreng jeung salaki boro-boro akhirat di dunya ge dicabok batur heueuh lur eta ieu judulna muludan teuing urang mah da di Indonesia mah pangaosan teh aya ngaranan mulut-muludan rajab-rajaban muharam-muharaman poe jumaah ngariung di masjid ngaranna jimat ngaji Jumat lamun ahad jihad ngaji ahad jelema bisa pasea sakadar ku ngaran nama ke jeung kudu pasea ku ngaran dan baca sholawat ke antara Sumedang jeung Garut beda di Sumedang baca sholawat juga es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Sumedang gablus ka Garut jadi aya alok sholatul hoho salamul hoho ala tohaha rasulil haha gablus ka Banten jadi hoak sholatullah salamullah ala toha rasulil ajib beda Sumedang, Garut, Banten beda tong pasea dagu mantung budaya na sewang-sewangan nu penting nu dibaca sarua sholawat keneh sholawat maca tahlil eueuh nu sarupa nu tungkul nu ngagideug jeung nu muih aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deuk dahar sia teh aya oge nu tahlil bari ngagidug la ilaha illallah la ilaha illallah cinta mang stop heula na teu tungkul tempo ku maneh nu tungkul ngadon sare jadi emang digudagedeg ngarah teu sare kitu panya terek ngaluarkeun dalil tah aya nu katilu nu muih illallah illallah bari tahlil teh sajam satengah nah da bubar tahlil kuat tias teu dahar-dahar acan golokok di buruan harita kan dek nu tungkul dek nu ngagideg dek nu muter tetep tong pasea nu dibaca mah anger la ilaha illallah apan ieu teh 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah Nabi lahir ke alam dunia disebut mieling kalahiran Kangjeng Nabi heuceuk urang muludan teh mieling kalahiran Nabi mah enteng tinggal ngapalkeun 12 Rabiul Awal poe Senin tahun Nabi lahir ke tanggal 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ceuk ibu ieu judulna mieling kalahiran nah tiba heula teh eling-eling gitu 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ternyata kunaon Allah ngalahirkeun Nabi betanggal 12 aya naon dina angka 12 tah anu urang diajar mikir ternyata nilai 12 teh hiji iman 2 Islam 3 ihsan iman genep Islam 5 ihsan hiji genep jeung 5 11 tambah hiji modal kahirupan Nabi modal kahirupan umat Nabi iman Islam ihsan aya we nu maot kumaha ceuk ibu sing ditampi imana jeung Islamna iman genep Islam 5 ihsan hiji genep jeung 5 11 11 tambah hiji 12 naon ari ihsan penyempurna iman penyempurna Islam adalah ihsan salat pek tuluikeun zakat hatuluy ibadah haji mangga tahajud pek ngan kudu ihsan mah anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup Allah anu nempo urang keur ibadah jadi salat zakat saum ibadah haji tong hayang dideleh batur da ihsan kajeun tahajud aya nyeun status lemah ETW tahajud asa lieur da si eta boga kongkorong leumpang dongko nanaonna tinggal tu dia nepi ka dieu hayu rangas kepret begitu patut berarti teu ihsan da ihsan mah anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami ceuk Allah anu nempo anjeun keur ibadah tah matak ibadah nu ihsan mah teu hayang ditempo teu hayang direret teu hayang ditile cukup dirina jeung Allahna ta eta ngaran ibadah
matak ayeuna yeuh loba batur nu teu datang ka dieu bae dah hakikat mah keur ibadah. Kalau naon ibadahna batur teu datang ka dieu ibadah ku salakina ditanya mah nah teu ngaos hiji abdi teu acan gaduh widi ti caroge ibadah eta teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki tak urang curiga ieu tah gua minta izin heula bah henteu tuh henteu mending balik cek urang Pak itu teu kaluar ti imah lantaran teu diizinin ku salaki ieu teu diizinin ku salaki ge anggar kaluar nah hayang panggijungna gerhana hiji tadorakana dua itu teu datang ka dieu keur nyangu keur masak keur nyamel salaki datang heukeun bayat teu ngaji mamah urang tuang we paratos aya bapak ieu sangu meunang akeul ieu sambal geus ledok ieu lalab rumahna kop bapak urang tuang ibadah eta ibadah ibunya ho henteu urang apa henteu cukup Allah jeung dirina itu geuning hakikat ibadah mah ieu cantang tuh hiji nempok kuring dua ngupingkeun kuring bubar ti dieu bisa jadi ngomongkeun kuring. Well kena nya ceramah teh Pak kena pisan ngajarkeun teh batak ulah dapon maneh ngingkik jug ibadah cantang tuh buah bubar ti dieu teh ria ti marana ngabdi pangaosan nu hadir lagi Pak Umuh jeung nana gerhana kumaha maneh we matak iman Islam sempurna ku ihsan waca Quran serak bebeja ke batu rada serak cinta kunaon geus ngaos Quran sareng selawat pret heueuh nya iman genep Islam 5 ihsan hiji genep jeung 5 11 11 tambah hiji 2 ternyata Nabi lahir tanggal 12 modal kahirupan manusia ge 12 hiji tah cicing heula 2 laki nu mau takum an la ilaha illallah coba ku ibu wangsul ti dia tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah hurufna 12 Muhammadur Rasulullah hurufna 12 pernah ibu ngitung henteu keun bae asal ulah ngitung bab hutang ka batur teu kaitung we ternyata pa la ilaha illallah 12 Muhammadur Rasulullah ge 12 hurufna paingan atuh la ilaha illallah berat timbanganana dipikir-pikir dunia jeung eusina ditimbang jeung la ilaha illallah maka berat keneh la ilaha nah sabab berat migawena bari nu ngaran maot teh hanap teh tina enung sukun aya kana bitis tina bitis kana pingping tina pingping kana terang baga tina terang baga kana patuangan tina patuangan kana dada tina dada kana tikoro tina tikoro teh belenyeng we nyawa teh ka ditu mata geuning nu maot mangaburi leng kieu teh tungku pegening ku RT innalillahi wa inna ilaihi rajiun tanu soleh mah juk peureum bari seuri ongkoh moal teu ngagajeleng eta lebe tah anu curiga mah lalaki nu geus boga pamajikan tapi tumpat tempo wae kanu sejen jigana kieu sabeulah toh kieu sabeulah eta ai bapa mah moal da ngange kaca soca moal ka ciri kieuna ibu oge sarua dibere duit ku salaki 200.000 beng nahi kananan dibere 1 juta ka kakara ieu salaki abdi loba kieu ka salaki maka maot teh hese nilep bere 3.000 jug nilep sorangan ternyata Pak modal hirup manusia la ilaha illallah maot oge kudu bareng jeung la ilaha illallah gedong sigrong mobil mewah sawah lega jabatan luhur hampura hanya sebatas di dunia wungkul di akhirat mah wallahu alam gedong sigrong balik kana nyoreng kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah dianterkeun ku pasaran bener matakna keur jelema beunghar lain kudu adigung ku harta bantu tuh rakyat miskin geura bere si yatim geura palire jelema susah hartana bakal jadi saksi di alam akhirat ti mana harta dipake naon maka yatim jeung miskin bakal nago Gusti abdi saksina hartana dipake mere ka jisim abdi weh ngan lamun nu beunghar pedit tah moal teu maot ge huda gelap hujan angin dodar gelap ibu mau ngawejan itu tanah balik hujan angin dodar gelap ternyata lain hujan nu eta lain gelap nu eta lain angin anu eta naon eueuh doa ti sasaha lantaran eueuh jelema nu dibantuanana matak alusna urang hebatna urang di akhirat gumantung doa jelema nu dibelaan ku awak urang matak lamun ngarti ieu ceramah bubar ti dieu pangmantuankeun yatim pangmerekeun miskin pangnalangkeun nu susah pangnulungkeun nu bingung
nyao kajian wel-welan da teuing rek dilakukeun teuing moal. Bener? La ilaha illallah, teu aya di pangeran aing Allah, teu aya nu ngabeungharkeun aing Allah, teu aya nu minterkeun aing Allah, teu aya nu nakdirkeun aing Allah, teu aya nu ngabisakeun aing Allah. Matak lamun jelema boga la ilaha illallah, pinter moal ngarasa pinter, daek moal asa daek, alus moal asa alus, bener oge moal asa bener, da kabehanana ge moal aya ti Gusti Allah, moal jadi urang tanpana ayana Gusti Allah, moal pinter sabab pinter dipinterkeun, daek didaekeun, alus oge dialuskeun, jadi urang nama saha? Wayang nu keur diigelkeun. Leres si cepot ge geuning rame so teh diceklan ku Asep Sunanar, aya diceklan ku RT di dieu mengigelna ge butut. Ceurik rahwana Asep Sunanar keren Pak. Jadi mana ieu kula oek taya nu ngoncoran hujan taya pipayungeun leueur taya piiteukeun panas taya piiuheun wartosan nu sanes non Bu Haji non sing parek milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi lamun aya kahayang ibu kun payakun sing jadi. Aduh aing mah mere 100 panjang doana tah teh doa khusus kanu keur mere aya nu can mere mah engkewe lah ngadoana. Nya di mana ieu kula poek taya nu ngoncoran hujan taya pipayungeun leueur taya piiteukeun panas taya iuh-iuhna keung kaulakeun nya ka mana atuh anakna nya ka mana atuh anak nya ka mana pamajikan nya ka mana atuh harta nya ka mana atuh banda geuningan teu melaan Gusti balikeun deui abdi kadunya pasian jalan gewat balikeun abdi kadunya abdi rek tobat abdi rek insaf abdi rek Bapak Damang itu aya nu murag Bapak sehat nuhun sepuh aduh sepuh abdi pokoknya urang mah nu mere duit langsung di aku dulur ae taya mang abdi mang damang bibi ke mana bibi oh ya nuhun kanu duaan me sing parek milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi ayo cek wa umuh teh pan cenah ustad teh wawuh jeung uwa terus doakeun uwa engke kalem urusan doa mah lain urusan wawuh ae nya di mana ieu kula poek taya nu ngoncoran hujan taya pipayungeun leueur taya piiteukeun panas taya nu ngiuhan keung kaulakeun Gusti wa damang wa buru lila adanya uyos ayo calon wakil gubernurna teu ka dieu Gusti balikeun deui abdi kadunya abdi rek tobat abdi rek insaf abdi rek cager tina sagala rupa perkara abdi rek ibadah geuning kieu balukarna keung taya tungtungna oh nangtung wungkul ayo banyak teh nangtung ning lempang ieu mah nangtung diuk PHP mah cek abdi ge entong centil ai keur kieu teh anon abdi nempok jug rada bungah Pak ai pas kek dia jug empot deui eta hate aduh ceurik rahwana ku Asep Sunanar raos Pak dalang ku Asep Sunanar raos cobaan ngadalang ku Bapak alah lain raos sora Semar eta sora cepot eta atuh akhirna teh eueuh nu nabeuh matak jalma teh ternyata tergantung karena kemampuan jeung kondisina masih 12 teh ternyata la ilaha illallah jeung Muhammadur Rasul laki nu mau takum an la ilaha illallah
talkinkeun jelema nu rek maot ku la ilaha illallah. Ayeuna ibu ditanya man robuka, jawab man robuka Allah, man nabiyuka. Oke, sok dek polontong gak mah sok. Man robuka Allah, man nabiyuka. Kunaon ibu bisa nyebut Allah, kunaon ibu bisa nyebut Nabi Muhammad. Raga anger keneh ejeng nyawa, nyawa anger ejeng raga. Matak jek nyebutkeun Allah bibir engap keneh, Muhammad bibir engap keneh. Sedengkeun nu ngaran maot keur sakarat bibir teu bisa muka balem. Ayeuna sok jawab keur balem, jawab ku balem. Man robuka, man robuka. Ya Pak, matak ulah dianggap enteng nu ngaran sakarat. Man robuka, man robuka, man nabiyuka, Inilah logika napa. Ayeuna ibu kerja-jag kersehat, nyawa ayana raga dek nyebut Allah Muhammad ge babari. Sadengkeun maot mah raga geus papisah, matak bibir geus moal bisa engap. Man robuka, urang mah keung Pak, bener. Mangga ayeuna mah latihan dek nyebut Allah, dek nyebut Muhammad ge. Anger ibarat ibu keur gering dibere obat sirop. Gering tipes diberi ubar sirop, isukna sakalor. Padahal sirop teh amis. Nah, da lain tempatna. Kareret tuh. Ya bener gitu. Nya di mana ya kula? Poek taya nu ngoncoran eta we judul mah. Nuhun ibu nya sing sehat. Aduh, alhamdulillah. Aduh, nah. Duh, ampun. Sieun ku angin geleber kadinya dicokot ku ibu, urang hese nyokot deui. Untung aya cai kan. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 12. Ternyata modal hirup manusia teh lain harta, lain gedong, lain mau pangkat, lain mobil. Ternyata la ilaha illallah. Kumaha atuh Nabi nyebarkeun kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Tajawabanana hiji, ku akhlakna. Matak Nabi mah alus pidato, alus contoh. Ai urang mah karek alus pidato goreng. Pan bapak gitu popolotot ka budak ka masjid. Apakah bapak bari leos ka masjid? Nya ari ngomong mah bisa, ibu ge sarua ba. Lamun lalajo dangdut di jam 10 nepi ke jam 5 nagong, dibere pengajian sajam, aduh geus geteh. Tuh, lamunnya OHP 2 jam setengah kajian panon nepi ka belel deuk HS jadi hese. Coba maca Yasin, karek Yasin juga heuai. Sok araraku, araraku. Da apal abdi ge apal. Apa? Nya apal merek ieu mah tuh da. Ada sarua jeung abdi. Mata kurang teh karena urusan akhirat mah hampura panyesaan. Sehingga Nabi nerangkeun kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ku akhlak. Yuk urang lalajoan akhlak Kangjeng Nabi. Nabi init ka masjid di tengah jalan aya nu nyebor diseblok. Kunaon diseblokna? Ku tai onta. Nabi diseblok ku tai onta. Amak Nabi henteu ngahuleng we. Wangsul deui ka rompokna. Ditanya ku Siti Khadijah, "Ya Rasul, kunaon teu tulus ka masjid?" Ceuk Nabi, "Kaula aya nu nyeblok." "Kunaon?" "Ku tai onta." Kumaha ceuk Siti Khadijah? "Ibak deui we ya Rasul." Andai kata salaki ibu teu tulus ka masjid lantaran aya nu nyeblok, balik ka imah, apakah rek jijah Siti Khadijah? "Ibak deui bapana." Moal. Kumaha ceuk ibu? Tah bedog kadek jelema kitu mah. Bener? Hiji tah. Nabi ini teh ka masjid diseblok deui, init ka masjid diseblok deui, init ka masjid diseblok deui. 4 kali Nabi ka 4 kali ngahuleng, nah eueuh nu nyeblok. Akhirna Nabi leos ka masjid dat Abu Bakar, cek Abu Bakar, "Ya Rasul, kunaon telat ka masjid teh?" Kumaha ceuk Nabi? "Sumuhun telat." Coba andai kata bapak aya nu nyeblok datang ke masjid ditanya ku DKM jamaahna 60, kunaon kamari telat? "Ayo nyeblok euy." Tuh kucucuk si itu kumaha ceuk nu di masjid? "Serang euy." Da gelut urang. Bener. Bilika kalimah poena Abu Bakar laporan, "Ya Rasul, di lingkungan urang teh aya nu udur." Saha tuh bumina anu diloteng? Ternyata nu nyeblok Kangjeng Nabi udur parna Pak. Andai kata bapak aya nu nyeblok, tuluy nu nyeblok gering, aya nu ngabejaan. Kumaha bapak?
matakna tong coba-coba ka Sumedang dorakati aing teh moal teu kitu urang. Tapi Nabi itu seperti itu. Allah gering nya ya Rasul urang longok atuh aduh eta batur nyeblok ku tai onta palebah gering kudu dilongok teu hararayang urang mah. Nabi ngalongok ceuk Nabi naon nu karasa ieu dicabak didoakeun dibere duit ongkoh palebah Nabi rek keluar maka jalma eta ngoronang nangkep Nabi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asalna benci asalna ngewa ka Nabi kusabab nempo akhlak Nabi bijil asyhadu alla ilaha illallah kahartos ya nyata matak cikuringnya muludan ieu teh teuing aya akhlak urang nepi ka dinya teu percaya. Dua Nabi indit ka masjid di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong cek Nabi kunaon anjeun cicing di dieu lapar bari panas heuh jiga ieu we nya panasnya lapar na teu boga dahareun teu bisa usaha kunaon teu bisa usaha panon kuring apan lolong kumaha cek Nabi geus tisamet ayeuna ka hareup kuring deuk ngajamin kahirupan anjeun. Indit ka masjid leos ka Siti Aisyah aya dahareun aya keur saaya Rasul di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong karunya henteu usaha di pasihan tuangan ditatap diusap wal dihuapan eta Nabi kunyaahnya ka Yahudi anu lolong pan urang mah lamun sok ka masjid kakara dibere anu tara mah antep we cenah lapareun asa kasaliniran kabeh nya banyak paduli teuing rasiko teh diulem deui paduli heueuh pan urang terek nyontoh hirup Nabi lain Nabi Muhammad Yahudi lolong dihuapan 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge dicaci ku Yahudi nu lolong ceuk Yahudi anjeun pemuda alus tong deket jeung Muhammad jelema gejul Muhammad jelema gelo Muhammad jelema teu ecreug Muhammad teh tukang sihir kabayang teu ku bapak andai kata bapak barang bere dahareun ka tatangga ngomongkeun bapak deuk mere deui nepi ka 15 tahun aya belah dieu ku sarwana hirupna atau naon ieu muludan det hanya sebatas memperingati hari kelahiran Nabi tanpa sadar aya anu leuwih ku urang diperingati lain sakadar kelahiran Nabi tapi urang ge kudu sadar karena perkara nu dilahirkeun ku Kangjeng Nabi. Aduh tanya kuring eta kitu bebengok maneh lamun kuring barang mereka tetangga ngomongkeun kuring edek mere deui penceramah leha teh odok ngantungan saminggu lamun sia tengah budak komo lamun maot ku urang diendrin tuman jelema kitu mah berarti urang teh lain nabi urang lain wali urang lain ustad urang lain kiai naha can katempo gawe ku umum ulah wa aka aakuana hardos dua apa aya tina dua bieu katurutan wah beuki lila ieu muludan beuki moal katurutan nu terakhir atau nu terakhir soal ambil ka Subang entong apa anakku mah urang da urang nu ngatur jadwal mau kejeng entong nah memang na asa boga pamajikan nu temuruan abdi bere ka Subang entong abdi diheula mau kejeng entong ya kumaha urang abdi ka Subang ka patok besi nya deuk ceramah sarua seperti kieu ta isuk ka Bogor jeung ka Banten insyaallah ku abdi entong deui kos nu rek ngajamin hirup urang wae entong abong boga minantu kasep ieu teu usaha ege nya anger begung awak teu dahar mah nu terakhir sugan nu terakhir mah atuh katurutan sugan nu kahiji teu katurutan nu kadua teu katurutan sugan atuh katurutan arek Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman keur ngariung ceuk Nabi naha anjeun hayang apal berita gembira di akhirat ceuk Abu Bakar kantenan ya Rasul engke kami bakal babarengan ibarat curug jeung jajangkung saha eta jalma nu nyaah ka budak yatim di urang ngayakeun santunan ka yatim piatu jeung yatim ukur satahun sakali pertanyaanana na memangna budak yatim hirup satahun sakali sing gablek ka era teh budak ibu dihina batur ibu nu melana budak ibu disiksa batur ibu nu laporan polisina tapi budak yatim dihina batur moal pernah aya nu mela lamun lain urang jeung urang
lapar anak ibu ku ibu dihuapan, lapar anak bapak ku bapak diusahakeun, laparna anak yatim hampura lamun teu dipikiran ku urang rek diantep cenah lapar saumur umur. Mana ladang muludan teh ari ustad kabayar, ari son kabayar, ari yatim teu kabelaan, eta muludan teh. Aduh. Lalu pertanyaan ti bapak atuh kieu cenah Pak Ustad ayeuna mah ada ceramah teh kaharti pisan. Ayeuna mah amplop keur Pak Ustad ku abdi dibagikeun entong kitu oge atuh. Eta mah nyeksa urang. Ieu mah ceramah, ieu mah ceramah. Bener? Tuh. Di saat ibu ngantep ka kolot, poe ayeuna aya budak nu inget ka kolot. Di saat ibu ungah ka kolot ukur boga pangabutuh, poe ayeuna budak hayang butuh didoakeun ku kolot ukur nempot tutungul anu ngajentul di luhur kubur, rai geuneuk, rai pias, hatena seblak-seblakan datang Idul Fitri, budak ibu bajuna alus, budak bapak bajuna alus, budak yatim mah cumpang-camping eueuh nu mikiran di mana letak Islam seuli salametkeunana ku harta jeung bandana. Aduh. Arek dilakukan ayeuna keneh sok ya kurang dibikeun duit keur yatim mana etana Kang lain rek ngayakeun naon teh tadi teh cek Kang teh santunan anak yatim tapi dadakan gitu nya otos-otos aya heuh ieu tambahkeun atuh bapak bade namiha mana urang kali yatimna hah cenah naik we ayeuna dadek ngulusan. Bade gelar sorban, oh bade gelar sorban, ibu bade namihan ke saya, sok atau mana sorbana, udah orang teu boga mah ku baju, mana dusna, oh, dusna mana, orang asupkeun kabeh, teu dihitung ibu udah sieun lebar, tiba haji, non haji, orang gabungkeun jeung ieu kabeh, mana barang kali yatim mana? Oh tas aya, tak berarti orang tambahan ku iya, wah gede milik siapa barudak maneh 1, 2, 3, 4, 5, 6, ngan tujuannya udah cek urang ge ulah make meja ceramah abdi mah jadi heureun ka ditu teh aman ibu jeung hampuraan segala deh wios Pak bongkar deh eta amplop tambahan ku ieu gitu sok ibu ge kudu langsung urang mau rea ceramah ukur teori mah hayang bari langsung jeung gebron ka budak yatim arek mun ieu nu hadir aya 1000 jelema taruh 10.000 merekna artina poe ieu geus aya 10 juta. Dek sok ulah aya nu kaliwat budak yatimna buru kade dek hese nya har geuning aya jalmi jadi urang teh pikalucuun wae nya 1, 2, 3, 4 sok bisi aya nu kalangkung sok bisi ku panitia ditangtukeun 7 ternyata loba sok ditangtang ku abdi lah kira-kira kurang nah da kades ge aya keneh sok kulobaan atuh dan nepi ka maghrib moal anggeus sok jang ujang bagian sholawatan Padil ai kastina mana ai kastina ya saya ujang bagian sholawatan anak sok abdi bagian ngolokna Fitri Mila mana Mila Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah lir tandure wosu milir tak ijo royo tak sanggup temanten anyar bocah angon penek toping wi kuwi lunyu meneen kanggo baso toto tiro salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala tujuhan 1, 2, 3, 4 oh no 2 atasan ka dia
ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sakitun kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup umur billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.